Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ke-34. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco momen oge ngalai kana ieu dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Abah, urang mah ulah nyaritakeun nu eueuh. Artina ulah nyaritakeun anu teu katinggal ku panon urang sorangan. Keun bae nu kitu mah antep. Pang manehna ngaleungit oge meureun aya kasieuna. Jawab Sirot bari neuteup ka nu tiluan. Anu bisa ngaleungit oge aya kasieuna nya jang Sirot. Padahal manehna bisa ngabongohan ka urang ti tukangeun. Ih, ceuk si kewen bari bibiri gidigan. Sarta luak lieu ka tukang sieun ditoel ceuli meureun. Tangtu bae pang kitu oge sieuneun meureun, lamun wanian oge moal ngejat. Jawab Bah Jamil milu ngengklokan. Sieun kunaon Abah? Da urang mah moal bisa kumaha? Sabab itu mah ningali ka urang, ari urang teu ningali ka manehna. Pan hese lamun diteungel hayang males neungel teh lain, ceuk si Tihul bari neuteup. Bah Jamil henteu ngajawab kalaharet ningali Sirot kawas nu nitah ngajawab, atuh teu dipikir deui ngong harita ku Sirot teh pananya Tihul diwalon. Kang Tihul, nu matak ceuk abdi oge, urang kudu ngarti heula, ngarah gampang ngahartikeun. Ku urang kudu ingetkeun yen ieu bumi langit teh sareng saeusina kabeh nu kagungan Gusti Allah. Jadi sakabeh makhluk teh kagungan anjeunana. Boh anu sifat manusia sanajan malaikatna sareng setan silumana nya kitu deui jin oge kagungan anjeunana. Nu mawi kudu lenyepan Quran ku urang teh baca sarta hartikeun sakali. Lamun urang geus ngarti pe ku urang mangfaatkeun sabab di dinya teh kumplit rupa-rupa keterangan. Ku urang kudu diulik keur padoman hirup urang sangkan urang na salamet di dunia jeung di akhirat. Sarta urang kudu ngarti yen jalma teh aya nu unggul jeung teu aya nu gagah. Sarta saumurna oge urang teh kena kurobah. Tah lantaran robah-robah jadi kudu ati-ati sarta urang kudu yakin satia nedunan kecap. Lamun nyaho eta goreng ku urang tong dilampahkeun ngaraha teh sareng ucap sairama jeung lampahna. Buktina Bah Jamil jago tapi gondok teu katakis ngaberahil dina beuheung. Henteu kanyahoan pisan waktu gondok rek naplok teh. Bati hate bae sedih. Ulah lih nyabak gondok. Akhirna Bah Jamil sadar yen manehna lain jago da teu bisa nakis gondok. Nya kitu deui ayeuna oge waktuna gondok ngaleungit dicabut ku nu kagungan. Bah Jamil henteu ngarasa henteu peureus-peureus acan. Buktosna anu manggihan yen eta gondok teu aya lain salira Bah Jamil, tapi kapanggih ku kamin gondok bapana teu aya, kawas leungit tanpa lebih, nya ilang tanpa karana. Ceuk basana Kidalang mah, tah kitu agungna Gusti, matak loba nu teu ngarti, matak helok matak aheng. Lamun urang hayang ngarti pek taliti dina Quran, wahyu-wahyu Gusti Allah nu kagungan bumi langit,
sareng saeusina kabeh jang si Rod bari teu waleh netep ka si Tihul anu harita keur kerung ngadengekeun omong si Rod. Tetela jang si Rod, tetela pisannya keur urang teh kudu ka mana nya nyusud pikeun nyelametkeun diri, iwal urang kudu tumut kana pituduhna Allah. Nu dilarang tong disorang, nu wajib kudu dilampahkeun. Jawab si Tihul beki sadar bae kana dirina teh yen teu daya teu upaya. Tah leres kitu Kang Tihul, lamun urang geus boga kayakinan kitu, akhirna tangtu urang bisa nyaho kanu araheng geura asal ulik bae ilmu panamuna sing tepi ka bener-bener ngartina. Da eueuh salahna lamun urang ngulik anu geus kalakonan ku kolot-kolot urang anu laluhung. Geuning bismillah oge mati ari kolot-kolot urang mah. Nah ari urang bet nampeyek. Ulik Kang Tihul, ceuk kuring oge ulik. Engke urang bisa nyaho seperti gondok Bah Jamil anu ayeuna teh leungit, tapi sanyana aya ngan geus pindah kanu hayang. Tah aranjeun moal terang saha nu hayang gondok teh. Jadi leungitna gondok teh lantaran kuno hayangeun. Kaharti Kang Tihul? Ah, teu kaharti jang si Rod, akang mah tetep bae poekeun. Lantaran saha nu hayang gondok, moal aya nu hayangeun jang kana gondok mah. Jawab si Tihul jeung si Kewen mani bareng. Kang Tihul, bisa jadi eta ceritaan akang teu aya anu nyalahan. Ngan abdi arek ngadongeng, geura hartikeun ku akang, nya kitu deui Kang Kewen. Ya abdi rek ngadongeng. Bareto aya nu tapa handapeun tangkal cariang, maksudna neangan ubar, hayangeun cager gondokna. Sing horeng eta jalma teh beheungna aya gondokan. Keur waktu jongjon menekung neda kanu agung, nu kagungan bumi langit sareng saeusina kabeh. Sangkan penyakitna cager lita lir beheung nu sajen. Nya harita aya budak ku urang mah teu katinggal da puguh anak siluman kabitaeun eta gondok. Gawena ngan melong bae hayang maok eta gondok. Akhirna eta gondok teh ku bapa eta siluman diinjem keur cocoan. Kunu tapa teu dibikeun, ari sakadar nginjem mah kajaba lamun dipenta kop teuing mau dikoretkeun cenah. Akhirna dipenta bae tapi make hiji janji engke dina poe Jumaah manehna teh kudu nunda hiji kampret make duit dina luhureun cariang. Maksudna eta siluman lamun anakna boseneun rek ditunda dina kampret, ngadah anu nyokot kampret ngadak-ngadak jadi gondok. Sarta kabeneran pisan nu nyokot eta kampret teh daya lian ngan Kang Tihul nu matak harita gondok. Ih, ceuk si Tihul bari nyakelan deui beheungna ingat waktu keur gondok manehna teh bisa liar tina bakat ningku era. Ari si Rod harita teh neruskeun deui dongengna. Tah hari waktos bieu mah anak siluman teh ulin gawena nganeuteut bae kabitaeun neuleuh beteung anu budayut bayuh-yuh. Manehna hayang ngarawu ngan siga wegah mawana jeung moal bisaeun lesot. Barang jol anjeun daratang anak siluman rewaseun, samarukna aranjeun teh rek maok gondok Bah Jamil. Atuh gancangna lir kilat gondok Bah Jamil dicokot, dibabawa ku manehna. Tah kitu dongeng abi teh Kang Tihul. Anggap dongeng bae nya, da meureun moal percaya kana caritaan eta. Ah, percaanten akang mah jang si Rod, percaanten pisan ngan hanjakalna teh ari akang mah teterang kana eta kajadian teh jeung can manggihan deui anak mah inem mah. Jawab si Tihul teu wani nyebut anak siluman, nyebutna teh anak mah inem wae. Tang euy, moal bisa ndeuleuh ilaing mah sabab dina jero kadutna kokotor wungkul. Tempas Abah Jamil. Are Abah ningal kitu ka manehna teh, si Kewen hayang nyaho. Lamun kadeuleuh oge meureun moal minta tulung ka si Rod Kewen. Jawab Abah Jamil bari ngareret ka jang si Rod. Kang Kewen, Kang Tihul, keun ke urang dongengkeun deui nya soal eta mah. Anu penting abdi bade tumaros sanes sareng Nyi Epon ka dieu teh. Leres bae tadi teh jeung Nyi Epon ka dieu mah. Jeung si Rod, kamana ari ayeuna Nyi Epon teh? Jawab si Tihul mani ngahulang. Tinggal alun di ditu meureun jang si Rod moal kitu disamor ku Kang Enjin. Si Kewen nyebut jin teh teu wanion. Ayo atuh urang susul. Jawab si Rod
Bari terus harita indit dituturkeun ku sarerea. Barang harita geus tepi ka pelebah tadi teh waktu Sirod nu ngalengit breh Nyi Epon keur ngaringkuk ngagoler handapeun cawu. Atuh gancang ku Bah Jamil jeung ku Sirod diparangku serta terus digolerkeun dina taneuh anu garing. Sarerean heuteup Sirod hayang nyaho ketakna. Kumaha ieu teh Jang Sirod? Abah Jamil bari netep siga nu hayang nyaho kana ketakna Jang Sirod. Ke anto sakedap Bah Jamil, abdi bade neang heula. Jawab Sirod bari sidakep panonna peureum luka teuingna naonan. Henteu lila ti harita brai Jang Sirod beunta deui ret ka kenca ret ngatuhu. Terus netep ka Nyi Epon anu harita ngalempreh. Teu lila Sirod gadoa duka teuing doa naon sabab nu aya di dinya kabeh ge henteu ngadenge ngan ukur halawar-hawar. Tapi henteu pati jelas atawa encan ngartieun anu dibaca ku Sirod padahal mah lila naker. Sanggeus tamat ngadoana gancang harita ku Sirod awak Nyi Epon ditiup kira-kira 3 kali. Kepoh deui beri sakapeung niupna siga panjang meni monyong ngarah angin ngahiliwir. Geus kitu bae kersana Gusti Nu Maha Suci yen Nyi Epon kudu inget kulisik leungeunna usik sarta brai panonna beunta. Ret ka kenca ret ngatuhu manehna heraneun pisan terus peureum deui lir ngumpulkeun pangacian. Tidinya brai beunta deui kakara ingetan jejeg. Korejat Nyi Epon hudang ret ngareret ka Bah Jamil ret deui ningal ka Sirod manehna kakara sadar yen harita teh di kebon malah kabeh araraya ngariung pada nyaksian. Atuh gancang Abah Jamil ngamimitian nyarita. Nyi Epon geus inget Nyai teh. Bah Jamil bari gep nyekelan pigelangna Nyi Epon kawas anu nyaah pisan. Atos Bah, tos emut abdi teh. Jawab Nyi Epon bari ngalimba nembalanana oge. Gara nangtung atuh ari geus emut mah. Ayo urang balik. Keun ngadongeng mah engke bae di imah. Ceuk Bah Jamil bari ngajungjungkeun Nyi Epon atuh jung manehna nangtung ret ngareret ka Jang Sirod. Kan teu wanieun ngomong. Jung Nyi Epon harita teh nangtungna maksakeun maneh bari netep ka Kang Sirod kawas nu hayang ditanya. Tapi Sirod henteu ngomong gawena ukur ngalirik kawas nu asa-asa rek nanya kapopotongan nu matak tibatan nanya manehna kalakah tungkul. Abah, teras ka mana urang teh? Urang ka imah bae Nyai, bisa leumpang atawa henteu? Tiasa Abah, urang cobian bae lalaunan. Ayo atuh paksakeun, bisa kaburu subuh manten. Ngajaran tuluy bae di dieu mah. Sarta terus ku Abah Jamil Nyi Epon teh diajak lempang teu wudu mani rincug lempang Nyi Epon teh sabab tadi samemehna kapaehan kungsi lumpat nyusul si Tihul jeung si Kewen. Ari nu sejen mah naluturkeun Abah Jamil jeung Nyi Epon. Abah, keun ku abdi Nyi Epon teh urang tungtun, ceuk Jang Kamin bari nyeleundeuk nyampurkeun rek nyekelan leungeun Nyi Epon. Is, montong Kamin, jawab Abah Jamil mani nyorongot. Hawatos bae Abah, abdi maka Nyi Epon teh mani rincuk kitu geuning. Urut tata rajong waktu lumpat nuturkeun abdi meureun. Ceuk Jang Kamin bari neuteup ka bapana. Ah, ngawadul lain Kamin. Hawatos ari ngomong mah sia. Tapi dina jero hate mah hayang nyekelan nu golis, teu kuat meureunnya. Nah teh era ku Jang Sirod, jawab Bah Jamil bari molototan ka anakna, terus ngaleret ka Jang Sirod nu keur mesem. Nah Abah awan mana lain Jang Sirod mah geus nyerahkeun nya Jang. Ayeuna mah saha nu ti heula bae tangtu eta nu meunang. Nah rek Kang Tihul, nah rek Kang Kewen atawa Abah ku anjeun. Ceuk Jang Kamin bari ngareret ka Sirod. Nya kitu Kang Kamin, abdi tos nyerahkeun, jawab Sirod ayem pisan. Tuh nyaho kitu tah. Ceuk patilasanana oge. Ayo Nyai jeung Akang. Jang Kamin bari sarenteng kahobek kana leungeunna Nyi Epon. Tapi geus kersana Gusti samemeh leungeun Jang Kamin bisa nyekelan Nyi Epon asa teu gugur teu angin perengkel leungeun Jang Kamin harita teh. Harita keneh merengkel. Kawas beuheung hayam bae anu keureukeun aku cekak atuh Jang Kamin ngagero bari jeung abah-abahan. Aduh Abah, tulungan Bah. Aduh, leungeun abdi merengkel Bah. Aduh. Jang Sirod, kumaha tah si Kamin kitu? Ceuk Bah Jamil mani bengong serta sararea oge ngahulang lantaran Jang Kamin peperengkelan kawas nu keur nyekel beleut leungeunna teh.
Ah, mangga bae ku abah landongan, jawab si Rod teu galider sigana teh. Kadia Ujang. Bah Jamil bari ngalesotkeun leungeunna Nyi Epon terus nyekelan leungeun Jang Kamin. Fuh, fuh, fuh. Leungeun Jang Kamin ditiupan ku Abah Jamil 3 kali sanggeus Bah Jamil kunyem-kunyem mepatkeun pangaratina. Barang puh Bah Jamil niupet kawas dadak-dadakan leungeun Jang Kamin teh cager teu merengkel cara tadi atuh Jang Kamin ngarenghap tina bakat ningku atoh bari ningali leungeunna nu tadi peperengkelan pok manehna ngomong kieu. Bah, cager geuning Abah. Nuhun Bah, ceuk Jang Kamin ka bapana anu harita keur melong kana leungeunna Jang Kamin. Syukur euy, tak kaharti ayeuna mah kumaneh teh Ujang. Yan hate Ujang kotor, hayang nyekelan. Nung tu Nyi Epon teh lain bener-bener ikhlas, hayang dulungan ka anu rincu, tapi hayang nyekelan keur kagenahan sorangan lantaran bogoh kaharti. Kartos Abah, abdi ampun moal deui-deui, jawab Jang Kamin bari ngelemes era jeung sieun. Tah kudu kitu Kamin, sabab lamun ngalakukeun kitu deui, lamun leungeun maneh kumaha wani nyagap, buktina jadi merengkel. Lamun maneh kumaha wani nyium, engke beuheung maneh murilit. Lamun maneh tetep bae, sok pulang pelong kawas nu hayang ngorowot. Panon maneh jadi lolong bonconong, ngarti. Ngartos Abah, ampun abdi teh Bah, moal deui-deui, jawab Jang Kamin bari lempang nembalana teh. Hawa karasana tiris, bubuhan geus janari Ciibun karasa baseuh, tapi pikeun ulah lempang harita jarongjon bae. Barang tepi ka imahna reg sadarea areureun bari terus silih pelong, horeng eureunna Nyi Epon hareupeun imahna pisan, sarta Nyi Epon teh netep ka Bah Jamil nu ngahulang kawas aya nu dipikir. Bah Jamil, saena mah sindang heula bae sadayana ka dieu Abah. Magi waktos abdi miyos ti dieu pun bapa henteu terangeun, ceuk Nyi Epon bari ngaharuk ari hatena mah hayangeun ngangken ka si Rod ngan teu wanieun. Pek teu naon-naon nyimpang oge. Keunda waktos nyedak ka subuh. Hitung-hitung ngabungbang bae peuting ieu mah, jawab Bah Jamil bari ngareret ka si Rod pok neruskeun omonganana. Kumaha jang si Rod, panuju lamun urang nyimpang heula? Mangga Abah, abdi ngiringan, teu aya kaabotan. Teu aya kaabotan naon, jawab si Rod bari unggok. Barang dijawab kitu mah Nyi Epon bungaheun pisan cat manehna miheulaan harita unggah ka tepas, tidinya terus ka imah da panto teu ditulakan. Ari nu sejen nuturkeun sapsup maranehna asup dariuk di tengah imah, ari Nyi Epon ka dapur. Maksudna rek naheureuh cai samemehna ka dapur teh ngagedean heula damar ngalah jero imah caang. Atun teu matak heran lantaran di tengah imah kadenge pating garendang siga nu aruplek ngobrol pada suki nu keur sare harita teh kageuingkeun. Manehna maning orejat sarta ngaguyakeun bojona. Geus kitu terus kaluar ti jero kamar. Ari lol ka tengah imah kasampak loba jelema. Geuning, aya Bah Jamil karumpul sapiri umpi. Aya naon ieu teh? Ceuk pada suki bari terus nyampeurkeun sarta geuk diuk dina samak. Nya, biasa bae pikeun Abah mah, seperti bareto ke Dasuki. Di mana aya ribut, kajian wayah kumaha oge geus nyantong, lamun lauk teh mah. Ya oge kitu deui, lantaran Nyi Epon aya di kebon anu kacida sangatna, bari teu ingat di bumi alam. Nya ku Abah dibereskeun, tapi kaberes roesna. Tah kitu pang Abah ka dieu teh, sanyana mah disimpangkeun ku Nyi Epon. Ari ieu Jang si Rod geuning, iraha sumping Jang. Ceuk pada suki bari netep ka Jang si Rod. Kamari Abah dongkap mah pasosonten waktos hujan teh geuning, namung abdi teu nyimpang ka dieu, teras bae ka Bah Jamil margi aya kaperyogian ka anjeunna. Tak kitu margina mah pang abdi teu acan nepangan kamari ka dieu teh. Ayeuna mah sakalian bae abdi nyanggakeun sembah pangabakti ka Abah sareng ka emak. Ceuk Jang si Rod beri terus harita keneh oge munjungan. Syukur Ujang, sakieu oge urang patepangnya, jawab pada suki bari nampanan leungeun Jang si Rod. Sanggeus sasalaman sareng pada suki, terus Jang si Rod sasalaman jeung istrina pada suki. Aya naon ieu teh anu ngajantenkeun urang ngariung wayah kieu Bah?
Ayeuna mah langkung saya teruskeun bae tah ka Nyi Epon. Jawab Abah Jamil bari nunjuk ka Nyi Epon anu keur mai rancai jeung asa jongjon deui ngalobrol teh. Sabab anakna Nyi Epon duanana oge keur sarare. Kumaha Nyai pangkieu teh? Tanya pada Suki ka anakna. Kieu kawit nama Abah, jawab Nyi Epon nyaritana ngarandag heula. Diselang ku ngareret ka Kang Sirod nu ngeluk tungkul ari geus ngareret ka patilasan mah kakara Nyi Epon neruskeun deui omongna. Waktos hujan raat, abdi ngalange di tepas. Teu lami lar aya Kang Sirod jeung Bah Jamil ngalangkung. Ku abdi teu ditaros aran anjeunna teh. Sarta anjeunna oge teu naros. Ari tos ngalangkung kakara abdi cengkat serta naroskeun ka Kang Tihul jeung sabaturna. Ari anu ti anjeunna abdi dipasihan katerangan yen Kang Sirod teh rek ngubaran gondokna Abah Jamil. Atuh abdi gancang harita balik deui serta terus ngagoler tepi ka peuting. Dari nyileuk mikiran nasib diri anu geus paturai jeung Kang Sirod. Sarta abdi nyambat-nyambat Kang Sirod lantaran rumah teu boga dosa. Nah ari nuju kitu teh Abah janggelek aya Kang Sirod anu maksudna mah ngajak sare. Abdi ngahulang satakar kebek lantaran panto sadayana oge ditulakan. Nah jalan ka mana Kang Sirod teh? Atuh jol aya sangka anu lain-lain. Pantes Kang Sirod geus nyangka teu bener ka abdi. Sabab abdi geus katipu. Kulantaran kitu rei aya pikiran hayang ngabuktikeun palsu henteu. Nya abdi ngajakan minta idin heula ka Bah Jamil nu dipikolot ku abdi. Nah meunang atawa henteu lamun abdi sareng bareng jeung popotongan. Padahal sabenerna mah abdi hayang terang. Nah aya atawa henteu aya. Nah aya atawa teu aya Sirod anu tadi sareng Abah Jamil ka kebon teh sarta ka perengan manehna daekeun. Atuh terus abdi minta dianter ka Kang Tihul jeung sabatur-baturna anu ka perengan harita teh dadaekeun. Nah eta mah Abah ari jol ka kebon kasampak Abah Jamil sareng Kang Sirod keur sila pahareup-hareup. Atuh goak Sirod nu bareng jeung abdi teh ngagorowok sarta les ngaleungit duka ka mana. Atuh Kang Tihul sareng Kang Kewen becir lalumpatan dituturkeun ku Kang Kamin. Abdi kalintang reuasna. Becir deui lumpat tarik pisan. Tapi lantaran make sinjang sareng mindeng teu tatarajong, geblog abdi labuh sarta teu emut di bumi alam. Emut-emut geus diriung ku sarerea sarta dibantun ka dieu. Tah kitu lalampahan abdi dia teh Abah, ceuk Nyi Epon bari ngareret ka Sirod. Terus manehna tungkul deui. Nah saha atuh manehna teh Jang Sirod? Pada Suki bari netep ka Jang Sirod nanya. Duka atuh Abah, jawab Sirod teu daek nerangkeun saha-sahana. Kumaha ari Bah Jamil? Terang mah henteu ngan tiasa ngaraba-raba mah. Manehna teh lain manusia cara urang, tapi teu wani nerangkeun anak bisi nyalahan. Jawab Bah Jamil bari ngareret deui ka Jang Sirod kawas nu menta tinimbangan. Jang Sirod lain teu ngarti tapi manehna teu wani nyaritakeun nu kitu mah sabab lamun diterangkeun moal aya nu percaya. Engkena disebut bohong atawa nyebutkeun ngaco nu matak Sirod teu ngomong gaweana teh ngeluk bae kawas buuk meunang mabuk. Henteu lemek henteu nyarek teu ngaliuk-liuk acan. Jang Sirod, Abah Jamil gondokna diubaran ku Ujang tepi ka cager. Kulantaran kitu tangtu Ujang langkung seueur panemuna tibatan anu araya ayeuna di dieu. Tah kulantaran eta cing Abah minta keterangan saha anu sarupa sareng Sirod teh. Pada Suki bari netep harita ka Jang Sirod. Abah, jawab Sirod henteu kebat ngajawabna teh ret manehna ngareret heula ka Nyi Epon kakara neruskeun omonganana. Abdi mah teu acan ningal aya makhluk anu sarupa sareng abdi. Kumargi eta langkung saya taroskeun bae ka Nyi Epon. Lantaran Nyi Epon mah parantos campur sareng eta makhluk teh. Piraku sugan teu aya katerangna sakedik mah. Jang Sirod gawas numleuhkeun bae. Ngadenge jawaban kitu sadarea teh ngahuleng teu aya nu nembalan komo deui Nyi Epon mah tetika rembay cimata. Sabab manehna ngarasa jawabanana Kang Sirod peureusna kaliwat saking kawas hayang ngahukuman ka awewe anu salah, padahal salah manehna istuning henteu dihaja.
Tina bakat tingku sedih rai timbul rasa kakehel hayang ngajawab ka si Rod. Ret Nyi Epon teh ngareret. Terus netep kakang si Rod anu kabeneran pisan harita si Rod keur netep atuh prok panona bantrok. Itu netep ieu neuleuh sarua pada seketna sarua pada hurungna atuh pok Nyi Epon ngomong sorana tatag bertengtang kawas ngahaja rek nyerang. Bari ningali ramana jang si Rod mah teu direret. Abah, nah abah teh bet kitu nanya kanu kurang suka. Eta teh pamali pisan sabab lamun teu ngajawab ka urangna teu ngeunah. Nya kitu lamun ngajawab jawabanana sok model malah mah sok nyerikeun. Lantaran anjeunna terang ari urang mah teu terang. Ayeuna mah tangtu abdi nu bakal ngajawabna teu kudu murid kiai. Sabab abdi oge ngarti Kang Sirod mah ngadedeng hal ka abdi ngewaeun pisan lantaran abdi geus korban katipu ku hiji makhluk anu ngarupakeun Sirod. Cilimit ngaganggu diri niru-niru ka salaki. Padahal upami abdi nu jadi salakina jeung terang ka eta makhluk moal ngantep pamajikan komo jeung kudu ngahukum ka anu teu boga dosa lantaran teu nyahoon daek kaganggu ku batur. Padahal daekna soteh lantaran taya bedana sanajan sasieun oge jeung anu jadi salaki. Tah kuduna salaki teh nempo bojona katipu kudu ngamuk nyusul-nyusul lain kalah kanyerahkeun taya tandana lalaki anu katipu dihukum anu nipuna salamet. Tah ieu aturan lieur ku abdi mah teu kaharti sabab dina buktina mah anu korban teh bet abdi nya kitu deui pun anak kabawakeun ngilu korban diantep ku salakina malah pikeun abdi pisan lantaran geus katipu ayeuna beuki taliti. Buktina wengi dieu mah abdi teh bisa salamet lantaran abdi geus terang yen eta makhluk rek nipu. Tanda-tandana kaharti waktu asupna ka imah tanpa menta tulak panto. Nu kitu teh moal salah Sirod nu kapungkur teh ku abdi teh diakalan tepi ka diri salamet tina panggodana setan. Sanajan rupana sami tetep abdi henteu daek lantaran piraku deui pepotongan ngajak sare. Asana teh raos pisan ari ti beurang teu nanya ari ti peuting nyampeurkeun numawi abdi ikhtiar sangkan salametnya awak. Tah pikeun salira abah teu perlu naroskeun saha ka anu rupana Sirod sabab abah mah teu perlu da yakin henteu ngaganggu boh ka abah boh ka abdi. Kajaba mun peuting tadi abdi karagapan deui nu wajib ngamuk teh abah sabab abdi geus randa moal aya nu ngabela. Mun abdi aya nu nipu sajaba diri bapana. Kajaba lamun bareto tetela abdi katipu jeung masih boga salaki tapi salakina cicing ngeunah-ngeunah henteu peurih tibatan jeung ngudag musuh anu geus ngarah-ngarinah kalah abdi nu dipirak disangka nu lain-lain ari nu jahil diantep teu meunang hukumanana tapi sakieu ge nuhun tibatan boga salaki ka anu teu tanggung jawab leuwih hade lelengohan. Tah abah tong hayang terang ka eta makhluk teh anggur ayeuna mah urang silih pikanyaah bae jeung anak. Margi abdi teu gaduh salaki anu bela tumutur ka abdi sareng ka anak. Ceuk Nyi Epon bari netep ka Padasuki. Ngadenge kecap Nyi Epon Padasuki teu nembalan. Kalah ngeruitkeun halisna ret ngareret ka Bah Jamil ret deui ningal Jang Kamin barang Jang Kamin direret jolopok bae nembalan kecap teu diungang-ungang cacakan hareupeun Sirod manehna wani ngecapkeun. Padasuki Nyi Epon kaharti tah carita Nyi Epon teh kaharti pisan ngan hanjakal nya lamun sok abdi jadi salakina Nyi Epon diudag tah mangkeluk teh disate ku abdi tapi keun da ayeuna mah geus teu aya kantun urang bae ngajaga diri bisi datang deui. Tah keur ngajaga diri teh teu aya lian iwal Nyi Epon kudu buru-buru kawin deui. Ye diri abdi sadia keur nyalon pisalaki Nyi Epon keur calon pisalaki Nyi Epon lain kitu tihul ceuk Jang Kamin bari ngareret ka si tihul kawas nu hayangeun dipangmeunangkeun. Is kantonan bae Jang Kamin paling-paling oge cara hayam nu kacekak deui meureun hayang kitu deui ujang teh jawab si tihul bari mesem. Us lain hayang kitu kuring mah hayang maturan Nyi Epon jawab Jang Kamin humandeuar lantaran teu aya nu ngadorong. Kumaha Jang Sirod pandangan ujang? Tanya Bah Jamil kawas nu nyaaheun pisan ka Sirod teh.
Ah, abah mah sirod deui bae, lain sirod abah ayeuna mah, tapi abdi lantaran sirod mah geus teu sukaeun ka Nyi Epon teh, pang tepi kadeserahkeun oge. Jadi abdi anu pantes pikeun ngajaga diri Nyi Epon teh. Sabab lamun Nyi Epon gulang-gulingan sorangan, moal boleh aya nu ngaganggu bae, ceuk jang kamin ngadebat ka bapana. Cecing, nyawa de naon si laing mah, gawe tengan awewe deui. Tak ada ngeken mah ilmu panemu pikeun kepentingan hirup urang lahir batin dunia akhirat. Cecing laing mah keun urang dengekeun hayang nyaho kumaha katerangan jang sirod, lain ngan kitu gawe teh. Omong Mbah Jamil bari nyorongot, ningali anu getreng jang sirod gelenyu imut sarta pok manehna ngomong sorana teh ngagalindeng, kieu pok-pokanana teh. Abah, cariosan Nyi Epon teh kacida pisan leresna mun dipandangna ti dinya. Nya kitu deui Kang Kamin teh aja sifat lepatna, sabab geus nangtukeun garis mikahayang ka Nyi Epon. Ari anu mikahayang kudu teguh, kudu ampuh, ulah incah balilahan dina jeroning hayangna. Sugan bae ari leukeun engke bisa kaparengkeun. Nya kitu kecap abah ge teu aya anu lepatna, ditinggal ku sifat abah anu teu berat sabelah. Tapi ari keur abdi mah moal arek nyusul-nyusul cariosanana Epon. Nya kitu kecap Kang Kamin, ku abdi moal dijawab. Ari anu langkung penting soal nama balik deui kana soal hiji makhluk anu sarupa jeung abdi. Kulantaran geus aya makhluk anu siga abdi sarta ngaku pamajikan ka Epon waktu bareto, atuh Nyi Epon katipu tepi kabeunang dirina sarta waktosna kabujang sae pamiarsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.